Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kancawargi, sumangga urang sasarengan ngemule basa kalih budaya Sunda. Kancawargi anu sami-sami mideudeung migeget basa kalih budaya Sunda, sumangga urang sasarengan ngaroris undak usuk basa. Saupami urang nyarios kanu sanes sareng kadiri sorangan tinangtos basana beda. Urang kedah ngabiasakeun ngalarapkeun undak usuk basa sakumaha mistina dina nyarios sadi dinten. Upami urang nyarios ka saluhureun, ka sahandapeun, atanapi ka sasama tinangtos undak usuk basana benten. Kanggo naon undak usuk basa teh? Undak usuk basa dianggo kanggo ngajenan papada jalma. Contona abdi neda, bapa tuang. Abdi seuri, bapa gumujeng. Abdi meser, emak ngagaleuh. Abdi maca, aki maos. Abdi mondok, bibi kulem. Abdi mandi, nini siram. Abdi leumpang, bapa mapah. Abdi nyanggem, ibu nyarios. Abdi ningal, aki ningali. Abdi dongkap, bapa sumping. Abdi ngabantun, bapa nyandak. Abdi nguping, bapa ngadangu. Abdi terang, bapa uninga. Sakitu heula conto nu kapihatur ngeunaan basa kanggo kadiri sorangan sareng kanggo kanu sanes. Salajengna kumaha pibasaeun urang ka kulawarga urang sapertos ka emak, ka bapa, ka uwa, ka aki, ka nini, ka paman, ka bibi, ka adi, ka lanceuk sareng kanu sanesna kulawargi urang. Undak usuk basana teh nyaeta kanggo kadiri sorangan mah nganggo kecap pun biang hartosna indung kuring. Pun bapa kuring. Kanggo kanu sanes nganggo kecap tuang ibu. Berarti hartosna teh indung anjeun. Atanapi tuang rama, bapa anjeun sareng sajabina. Sakitu nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi